Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nami abdi Puput Putri Pamungkas di kelas 11 MIPA 2. Dina video ieu abdi bade ngadungikeun diantara Bahasa Indung alat pangwaris budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur tekendat urang galindengkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna ku panangtayungan mantena urang tiasa mieling Poe Basa Indung Internasional tanggal 21 Februari 2007. Kalayan tema Basa Indung alat pangwaris budaya. Jawa Barat boga udagan sangkan jadi daerah budaya dan daerah tujuan wisata andalan tahun 2010. Merenah pisan lantaran mibanda pirang-pirang potensi warisan pusaka nuluhur ajena. Salah sahiji pusaka budaya nu boga ajen penting keur masyarakat Jawa Barat teh basa daerah nyaeta basa Sunda, basa Cirebon, jeung basa Melayu Betawi nu masih keneh hirup tur mekar di masyarakat Jawa Barat. Tarekah pikeun ngamemulai ngamekarkeun jeung ngamanfaatkeun basa daerah nu sok disebut basa Indung tea. Geus diatur dina Perda Jawa Barat nomor 5 tahun 2003 ngeunaan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah. Basa Indung lain ukur pikeun alat komunikasi, tapi jadi alat pamekar jeung pangrojong katut alat rekam nu efektif kana karancagean budaya lokal genius eta teh salah sahiji kakuatan jati diri jeung ciceren atawa identitas hiji bangsa. Nya kulantaran kalintang pentingna basa Indung nepi ka meunang paniten di masyarakat dunia. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO di tahun 1850 hiji geus ngarekomendasikeun basa Indung jadi basa panganter di dunia artikan. Dumasar kana pananglungtikan UNESCO nya ebreh katembong yen basa Indung di sakuliah dunia teh hiji mangsa mah baris musna atawa ilang lantaran ditaringgalkeun ku panyaturna. Salah sahiji tarekah pikeun ngungkulanana bulan November 1888 UNESCO geus netepkeun unggal tanggal 21 Februari dipieling minangka Poe Basa Indung Internasional. Tidinya aya tarekah mulangkeun deui kahemat jeung kanyaah masyarakat dunia kana tatapakan budaya lokal. Nya Indung pisan nu boga pancen awal ngajajabkeun bangsana kana kahirupan kasolehan sosial nu luhung ajena. Bari napak kana agama jeung budaya daerah. Pangpangna di Jawa Barat dipiharep baris kawangun masyarakat nu rancage, cager, bager, bener, pinter, singer, tegar, pangger, wanter, cangker. Simkuring reueus pisan tur kalintang ngajeunanana ka masyarakat nu make miara jeung ngamumule basa daerah. Tangtu nu jadi udagan teh basa daerah bisa nembongkeun eksistensina, bisa manjang hirup-hurip terus mekar marengan zaman. Basa daerah teka tindih. Najan dina alam kasajagatan pirang-pirang basa di mancanagara milu makalangan disarakan urang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gawe bareng deui jeung Paguyuban Pangarang Sastra Sunda PPSS Katut Universitas Pajajaran pikeun mieling Poe Basa Indung Internasional. Ieu kagiatan nu kadua kalina acara baris dipuseurkeun di Aula Unpad Bandung 21 Februari 2007. Pamungkas catur simkuring kalintang nganuhunkeunana kasadaya pihak nu tos ngarojong acara mieling Poe Basa Indung Internasional. Mugia ieu kagiatan teh jadi motivasi pikeun ngahudangkeun deui masyarakat panyatur basa Indung di unggal wewengkon. Lian ti eta simkuring asmana pamarentah Jawa Barat umanjak ka unggal pamarentah kabupaten atawa
kota sa-Jawa Barat pikeun mieling Poe Basa Indung Internasional PBII di saban daerah ku cara ngayakeun pirang-pirang kagiatan nu patalina jeung miara ngamumule ngamakarkeun tuluy ngamangpaatkeun basa, sastra, jeung aksara daerah. Wilujeng mieling Poe Basa Indung Internasional, mugia urang sadaya teu kendhat miara basa daerah, basa Indung.